Kamana sih mek heula tuh ieu teh? Ih, mah kamana lah? Kamana? Dong diuk di dinya bero. Diuk nongkrong mana ajang naon? Loba kene urusan ieu mah. Ih, Ya heula diuk tadi diuk. urang teh nongkrong di dieu kawas gorek di kumahakeun? Cicing. Dagoan cicing pokoknya mah tungguan emeh di dieu. Emeh erek nungguan batur, nungguan pokoknya mah aya tungguanan pokoknya mah cicing Batur saha? Apaan? Ada orang bingung tuh aneh. Pokoknya mah tamu penting. Aya ngapal mah ieu. Saha? Kan emeh teh era hayang sorangan mah. Ya hayang di baturan. Geus saha heula da emeh mah misterius kitu. Jadi apal ieu geus cicing. Nah, apal ieu masaha heula. Bae. Ngomong eta marek induk deui jeung teu gajaan mah. Sakeudeung. Aing Sakeudeung. Rek aya satu ameh. Cicing. Aing mah. Yo, erek pan apal urang ngadogon saha? Geus saha? Kapan Bebeb Antoni? Erek balik. Heeh nya. Padahal Bener ah. bener. Sok heureuy ka ieu. Astagfirullah. Yo cicing, pangkana engke ieu beli bare baju ku emeh. Heeh. Eta bener teu. Bener. Si Antonio. Heeh. Di Amerika. Heeh. Engke pokona nama orang bawa bana saya teh hayang baju. Heeh. Ku emeh dibere engke. Kapan nyebutna Bebeb erek bawa baju. Heeh bener ieu teh meh bener. Dia. Heeh. Dia, Bener ieu mah teh bere baju. Baju nu Baju nu alus di Amerika. atuh. Mun tadi ngobrol atuh ka ijem. Ya nya, iya rek kenal ieu. Oh, kunaon teh? Iya kan kieu ya, tekan ami tekan siri ya. Oh, sok singgaya meh kaya bebeb Oh, mah. aduh, pasti kaya nama urang teh Halus. iraha deui urang teh lah. Urang teh mani asal ribet pisan. Kayak ijem jajanan ya. Rek jajanan wae oge ngan hayu. Kan kela ieu pangnalikeun lah sedih. Geus. Halus meh, geus. Geus ya. Halus. Geus sip pokona mah. Geus. Kang, emeh garep heula bisi sugan aya nya. Heeh. Da ieu teh mani asasan lila-lila teuing kumaha nya. Nakamana teuing ai si bebebnya ya kulila-lila teuing ieu teh. Ari ieu teh jol narek di mana? Ari si bebeb. Cenah caket geus caket bebyang geus caket cenah ari mah lila gusti teuing ih aing mah ih ampun teuing arek itu masih kakak lain Kakak meni pangling. Lain sekali. Kan dieu geura. Dari mana ieu mana? Di dinya. Ya urang jadi di tengah ieu mung ai. Karena naon di dieu? Yo. Karena naon nanya yo urang tengah di atas ieu. Ada tangan abu-abu teh. Nah, Ih, kakak mah apa? Kapan bebek urang datang? gila boga bebek. Udah bahasa eta geuning kan. Anu teh datang ngarantau teuing tos ti mana teuing jadi naon barenang. Ayeuna rek Oh, datang. anu di luar negeri teh ya. Heeh, bebek Di Antonio eta. Antonio lain Antonio. lain ontohon lain Antonio bebek Antonio. Kenapa heula mah si Sueb? Ieu cicing Sueb. Antonio. Sueb di nama si Sueb. Eta Ih, da lain Sueb kita kakak Antonio bebek Antonio. Ayeuna teh rek kakak cicing di dia baturan emeh, baturan ijem ge baturan emeh nya gitukeun. Si ieu mah engke menang oleh-oleh di ditu teh rek menang baju. Ai kakak yang naon? Iya aya. Aya di ditu ogeran geus pesen teh kan. Heeh, aja pesen ka manajer yang kana mah jang ijem mah baju digitukeun ari pas naoge nanti ditu mah jamna ge bermereknya. Erek anu David bawa di dieu. Kan ulang ngomong si Sueb da lain si Sueb. ya tuh eta hayang apa?
nama cenah jaga gatel buduk gitu jem kita umuran lahir teh mandi buduk bakat kak cicing yo ari bangkong iri kiraku udah aku geus gaya di sapatu yang budukeun lain ari cek maneh nama cenah kedeung deuyang cenah dongkap cenah ai keren anu ka di mana ieu teh lalu nya jeung Saya macet meureun termasuk iya ulah tuh ke heula dadak bola nya kak bukan ini lah ke di bade jam tangan ijem baju tah ting Rolex ting naon ai mah teu ngaranna ti pokona mah nya pasti ai di luar tungguan di mana lin Oh, Erik nungguan eta pan oleh-oleh. kan tungguan lain awas ulah bebek sueb lain Antonio nya ke oke denengan kada jam bisi aya nu liwat aya nu naon meureun eta teh si bebek meureun jam jam tempokan tapi ieu teh lila-lila pisan euy Jadi naik meuli naon? Nih naik meuli mie ayam baso yang sing lada. Uciri teh naon? Lada-lada teuing ke teh murus. Ih moal atuh da nya mah yang dicengekan sing loba ayang laleuneng urang mah. Tapi eta mah di lada teuing da urang mah 10.000 geus ngada lada teh. Teu ngeunah atuh cerit aya teh di ladaan mah. Duit. Bakal duit saya masuk ngerakeun jajan teu mawa duit kawe teh urang heuh. Ya. Aneh me. Aku kan bukan nama rek cerita rek ngomong, ngomongkeun dia bawa kakak sok. Oh karo si poe naon sih? Kakak Irwan lagi ya. Antonio. Buru ke Amerika. Coba. Ini sih kok. Nyai. Bebek iya ijem jeung kakak teh kan anu kuat bebek anu di Amerika bebek Antonio arek wih arek luas wali di luar Amerika Emang paling bener. Lah aing mah percaya ya me. Lagi kan nungguan jadi yang apa? Si ieu rek dibere naon ngomong ka dibere naon Orang ayang jam bae teh, dibere jam. ijem bere naon baju atuh nu alus erek Ulah percaya ke si Emi. Kita percaya orang mah. Emi mah bohong aing mah sok bebu Mira aku teh percaya tuh Emi bebek Emi di Amerika Orang mah dia nanya, Kang kinu nungguan dia jam mana eueuh. Heeh. Eta moal oleh-olehna. Mana ini dia lamun hayang eta hayang oleh-oleh weuy wuy kamarana wuy iya aing mah teu percaya bebek urang rek ka dieu ih aing mah mah ampun teuing aku masih kan main kana balik deui gerak Ayo. Me. Itu jadi Bener teteh. Urang mah pan hayang meunang oleh-oleh. Heeh, urang hayang oleh-oleh nya. Urang mah hayang tas meh. heeh putih dayang naon Angke we urang mah kumangke pilihan cenah suetrit mah. pilihan geus aya nama Lah atuh dieu kurang mangguan. bener tadi ya balik ngomongin sebelah Awas ya, ulah bohong. Urang maneh hanas gagal tuh ngami ayam. terus gandeng cicing ke dibagi hiji ewang ieu tas ieu balik ke si ucin pada hareun ieu centang ieu Baju cenah. oh urang mah Awas ya Emi mun bohong aing. Oh aing mah gaplah heueuh, Crit. Aing mah teh. ieu bebek Antonio cicing ulah awas ya lamun ngobrol cenah bebek lahir suem Antonio Oh geus ganti ngaran. orang atuh ke Amerika menjadi bebek Oh, ih meni lila atuh meh. Tempo geura ka hareup meh buat teuing mah datang. bae pokona mah Tempo heula ka hareup buat teuing datang geura cigra. Cek aing mah bawa ka RT nyarap paleunnya. jauh enggak apa pengumuman goblok Tempo heula tempo ka hareup cik. Mending tempo heula ka hareup buat teuing mah ieu. beda cenah ogeuna saturan Eta geus sina ngomong bener sorangan kok angkat ogeuna nonton meureun. oh ternyata utrit siapa Goblok jalan. ya jam
Ijem orang kasare, sabar. Ay makasal ya mami. Coba butuh orang malapar. Mau oleh-oleh orang makaleo manis. Iya baju, itu tas, iyo jam tangan, gue. Emang kok naik? Emang sama bukan sama barai. Oo. Senang kayak gitu yang senang terbang meserkeun, senang deh oke namanya. Oo. Nah, turunnya apa sampai aja? Nya, pasti. Kan nuhunnya kayak Oo, tenang. Oo, nuhun ya meh nya satu acana. Awas mun Orang obok. mau makan nuhun aya acan aya mah. Ih, lu tuh kasih nyai, surat kuliah, teh. Itu kan ke Gusti Barata. Oh, emeh nuhun. Kayak malah gitu. Nuhun. Gak benar. Bebek. Ada itu mah bebek. Beb. Bebek beta. Aduh, bebek. Aduh. Ini astagfirullah. Ya mah geuning mangaum. Iya dong. Tira mangaum tadi tukang ojek. Tadi. Astagfirullah. Itu bebek orang salamet dibawa ke dieu. Salam. Ngasih ongkosan aja. Aduh, ih, astagfirullah. Dewa cicing gawe ongkos nama. Nah itu kurang Lagi anjuk ih. ngambung Ini gawe. anjuk kayak ngambung. Kita gawe bayi maya tuh. Ya pasti itu bebek dan Oleh-oleh minta oleh-oleh. Nanti iraha jadi tukang ojek aing mah apa? Dekat tempo ieu bubur. Samping. Oh sampingan, samping anu di dieu tuh. Pakai heula nya urang na geus ngakon itu pasti bebek. Ini makan telanya. Ah, hai, nuhun ya, nuhun. Yo. Makan karunya itu kayak loba. Sudah dibayar lah ke canton ieu. Gusti teuing. Ieu eta helm nah teu dibikin ka mangahu. Astagfirullahaladzim teuing. Hese teu eta ku emeh we atuh pangmukakeun. Kubari lah. Babari ka dia tuh. Duh Gusti teuing. Ieu emeh mani asa kumaha. Aduh. Ieu geuning bebek mani. Alah Gusti ieu mani beki kasep. Aduh ya Allah. Gusti ieu bebek. Naon? Emeh teh tadi di dieu ieu mani lami-lami. Udah kapan biasa macet. Aing mah mani geus cangkeul geura. Naik ojek biasa macet Nah, geuning jalan. mani naik ojek subanda naik mobil Grab naon gitu. Mana tadi naik Aduh ojek. ieu Gusti Grab eta Allah. ge. Emeh mani asa kumaha Gusti. Ieu mani beki kasep geuningan ya Allah teuing. Aduh ieu lamun ijam si nyai apaleun ya Allah ieu bebek. Bebek cenah oleh-oleh teu. Ayo. Oleh-oleh yang emeh. Eta jeung si Eki. Sabar. Ayo kan sabar ya. Tinggal mana oleh-oleh om? Aya. Aduh. Yang mele bisanya nih lagi namanya. Itu udah ditarik-tarikan wae. Ada review. Tanya. Ayo cowok. Langsung. Lah, ieu mah lain hayang langsung. Eta mah harayang oleh-oleh. Aja mending ajak Ayo, aku apa ayo. sih yang di dia bae. Cuma mau makan Arunya nya. Kau mana ieu teh? Ayo Bapak, ayo Bapak, aduh Bapak yang udah
abah ada gue yang bujur napa sih? Emeh di punggung. Nah kumaha ya Emi? Yang jajanan orang teh. Padahal na we punya badan Emi. Awas we Emi ku aing leom. Emeh ka dieu gerak ka dieu. Emi, ya. Nanaeuna dia mane. Iya, Iya, di kalau kamu Tanya olah si Bebeb. Bebek. Pak Ili tadi di bandara. Mana selatan kami ayam ya. Kalau iya masih awas cai. Tuh ya teh gua nih aduh. Ah, hijau. Ini, turun. Yuk. Nih.